cerita orang ahli-ahli Allah Subhanahu tadi kiai anu maot kiai anu boga silsilah dicokot ku Gusti Allah sesepuh ya terus gantina dimeranggen bae kuari geus gantina aya mah ayangan barang ditempo ka ditu atuh kos kitu kaayaana zaman kan DPR pusat panu neruskeun ayeuna teh di deuleun aga saliwat ge atuh biasa-biasa bae Jawa Tengah Semarang aya ge biasa bae di Jawa Timur biasa bae tinggal aya hiji deui Habib Lutfi ge geus batur cak jana geus batur cak jana kamari ieu mah boga batur teh 5 hiji Gus Dur kadua Ki Fawaid katilu Badim Kendal nomor kaopatna sekumpul Kalimantan 5 jeung nyana sekumpul maot rame ribuan ku ari nuzarahna dibangun miliaran kaumna setidaknya kalau di Kalimantan mun nyana ngaji kabeh TV Farum saluran anak kabeh saprovinsi Kalimantan ngaji kabeh nyana mah teu hayangan dikondisikeun we kos kitu wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat urang masih keneh nyaritakeun tentang diat muasik keneh panjang lalakon moal kabahas datang ke puasa hareup sieu mah urang ngajina santai bae asal nganyahokeun hungkul jang diri urang supaya urang leuwih hati-hati supaya urang jaga di akhirat ulah neumbleus sagala rupa bersihan diri urang tina dosa-dosa zahir maupun dosa-dosa batin terutama ieu tentang kabair mengenai diat jinayat balas pati ulah hirup urang datang ka urang mabok kabair zina diancam keras maling ngabunuh eta mah ancamanana keras sehingga eta mah di dunia keneh dikenakeun sanksi ku Gusti Allah melalui keputusan negara nu di nagarana eta adalah make aturan-aturan Al-Qur'an baik berbentuk amir, sultan ataupun khalifah atau model diurang presiden jam mayoritas nama Islam mabok lain letik-letik dosa sebab eta sangsina kudu dirangket 80 rangketan pan guari mabok teh geus dijadikeun tren anak muda lamun teu mabok wah ortodok namun hayang jadi anak muda nu mudirun mabok pemandangan di filmna atuh kos kitu turun orang-orang barat ke orang kieu kita dutuh geus teu make Al-Qur'anul Karim tina mabok malumpat namun teu maling kana zina sebab akal geus leungit zina mun muson atuh datang ka paeh lamun goer muson atuh dirangket 100 jilid dan pan lain letik-letik hukuman gede berarti maling lamun geus datang ka nisab maling 4 gram emas potong sakit kumaha teh cenah lamun di DPR
itu mah mendingan gak digantung habek temen. Wah pemerintah eueun nu teu korupsi lillahi ta'ala eueun nu teu korupsi beneran ya mah hese moal dibaturan lamun nu teu korupsi. Aduh mangga ingat tuh ayeuna mah urang hararaya memehna geus nyogok hayang jadi pemerintah. Masyaallah karim. Imam Hanafi mah baheula dititah jadi hakim dipaksa ku Raja Mansur. Imam Hanafi gideg. Jawaban Imam Hanafi hampura lamun kula jadi jelema bener teu pantes nu bener jadi hakim sebab eta mah pagawean nu kurang bener. Mun kula teu bener atuh engke ngahukumanana leuwih teu bagus sangat teu bener kula mun teu bener jadi hakim teu layak kula membung tangkepnya na di penjara titah jadi mufti titah jadi qadhi titah jadi hakim embung ditangkep penjara keluar deui dipaksa titah jadi hakim tetep gideg embung asupkeun deui ka penjara kaluarkeun deui titah deui embung deui akhirna diracun Imam Hanafi diracun bau sakitu gede da begitu diracun manehanana minum lain deui rarasaan awak oh berarti aing diracun seurinya seuri diracun seuri coba dibojong seri itu maksudnya gua bebejanya nak murid-muridna jeung ka rekan-rekanna kaula mati syahid cek sesuai jeung doa kaula kula bakal nyusud ke para syuhada bener teu kaula genep hari maut diracun syahid berarti ya Allah ya Rabbi jelema gede embungeun jadi hakim kuari mah yang jadi ketua MUI nyogok hayang jadi Kapolres nyogok hayang jadi wali kota geus lain nyogok deh gok janu kasogokna ge kiai nyogok eta mere teh nyogok kiai dibere sosor-sosorian ai kiai bego dibere ku calon wali kota seserian innalillahi wa inna ilaihi raji'un insyaallah oh karim atuh komo RT kiai rage seserian menta deui kiaina bego kurang gede mantak mana tuturkeun deuleu Imam Syafi'i tingali Imam Maliki tingali Imam Hanafi ahli-ahli Allah nu dituturkeun datang ka yaumal kiamah ku urang mazahibul arba'ah anti dunia anti duit pemerintah coba teangan di Kabupaten Tangerang nu embungeun duit pemerintah bawa ka Cilongok deuk dijadikeun jimat ku aing ulah kitu cenah kiai di Tangerang malah hese di Serang atuh Serang hese pandai gelang coba teh hangat nu anti duit pemerintah nuturkeun Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanafi Imam Syafi'i atuh dipaksa mung sarua mung duitna jadi mufti Imam Syafi'i anti kana duitna tegar nu mantep Imam Maliki sarua bae datang ke duit na diangsongan ditenden di juru dibagikeun Imam Hanafi boga anak kemudian anakna ngadahar apel pamere ti raja kadeuleu ku Imam Hanafi dicekek anakna tonjok sungutna calangap kaluarkeun sia anak aing haram kudu ngadahar pasti moal jadi jelema sia cekek oh keluar kami karak di inuman sia aya di urang nu kos kitu
ceng ye ti bupati ye mam bil barakah bebaskeun habak ieu keur carita urang dituturkeun Imam Syafi'i urang kan lamun geus teu bisa Imam Syafi'i modal tawaf urang taklid ka Imam Hanafi bacakeun nu kos kituna fikih nama babari cek Syafi'i kieu cek Maliki kieu cek Hanafi kieu lah tamah ilmu pacekcok mana nungeunna ikhtilafu ummatir rahmatun silakan ta eta nama henteu dipacekcokeun ta ma'rifatullah nama Imam Syafi'i Maliki Hanafi eueuh nu dipacekcok tah tuturkeun eta bisa-bisa setengah tuh ulah nyeunan proposal bae oh ieu mah keur salat Allahu akbar geus katari wancan ghairil maghdubi ghairil ghair mudah-mudahan we kata ieu hayang meuli Avanza ieu teh waladdallin kiai tolol tuturkeun mana umat kuari Masya Allah ilmu masa gudang warok namana ieu keur carita dongeng nu kurang ditaluturkeun ieu pahamna urang teu bisa make Syafi'i tawaf Hanafi lah ayo ditaluturkeun ku urang sok dihulah dihela masuk satuntung aya mah mazhab ayo asal bisa bae di kumaha tak kumaha tapi maripatna teu ditempo ku urang warokna teu ditempo Masya Allah urang lamun nyaritakeun para wali dinyekel duit ti pamarentah ngurucut jadi getih ngurucut jadi nanah paneta weureunna geus jelas zaman baheula komo zaman SBE geus lain getih jeung nanah deui meureunna nu tah maka kedohna tah geus ku urang kitu urang seserian deui nginum racun seserian mentak tidak khusyuk ke sholat hese jasa Masya Allah nah iya orang ningali sejarah-sejarah lalampahan ahli-ahli Allah minimal atuh orang muringkak bulu heulanan kadanan orang ku apik secara kos gitu muringkak bulu we atuh teu muringkak bulu nu luhur nu handap sugan muringkak we di nu dihandap lain muringkak deui nu dihandap mah entud-entudan kamana ara rese jas keur carita urang ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala nu tadi kiai-kiai anu maot teh kiai-kiai anu boga silsilah dicokot ku Gusti Allah sepuh ya terus gantina dimeranggen bae kuari geus gantina aya mah ayangan barang ditempo ka ditu atuh kos kitu kaayaana zaman kan DPR pusat panu neruskeun ayeuna teh di deuleun geus saliwat naga atuh biasa-biasa bae Jawa Tengah Semarang aya ge biasa bae di Jawa Timur biasa bae tinggal aya hiji deui Habib Lutfi ge geus batur cakjana geus batur cakjana kamari ieu mah boga batur teh 5 hiji Gus Dur kadua Ki Fawaid katilu Badim Kendal nomor kaopatna sekumpul Kalimantan 5 jeung nyana sekumpul maot rame ribuan kuari nuzarahna dibangun miliaran kaumna setidaknya kalau di Kalimantan mun nyana ngaji kabeh TV Farum saluranana kabeh saprovinsi Kalimantan ngaji kabeh nyana mah teu hayangan dikondisikeun we kos kitu kemudian atuh Ki Fawaid maot kemudian Gus Dur geus maot aya Mbah Ndim hiji deui ge atuh biasa artinya masih nyambungan kulantaran nyana aya kegiatan kadang di NU kadang nyambung menyambung teu cara nu kamari nyambung kae tinggal hiji deui mentak hese kedeungeun bebah-beblut pina geus kolot deuk ka saha kos kitu mah pan teu bisa dikondisikeun kumaha ilham ketua thariqah mah hese teu bisa dipilih demokrasi teu bisa tah ieu nyana geus bingungeun ku ari nempo sa Indonesia nyana nyahungeun sa Indonesia Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Lampung Kalimantan Aceh Padang terus nyanangan sakadar ceurik
merucut saya mata teku kumaha dina harti ieu geus kabawa kabeh ku ombak erosi. Eueuh kiai anu teu boga HP, eueuh kiai anu teu boga TV. Aya cenah di Cisoka teu bogaeun TV, bener. Tapi nyana sok milu ka tetangga. Atuh jawa keneh-keneh ge mending boga atuh. Ngariweukeun batur tah. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Aya nu cicing bae teu ka mana. Emang cicing ge teu kapake nya. Nu mantak RT tilok datang sapiranyana atulah. Ya cicing teu kapake. Mun kapake mah ancul-anculan sarua jeung batur. Oh ya Allah. Mantak iza tajal jalal alim tajal jalal alam, di mana ancul-anculan kiai alam bakal leuwih riweuh ancul-anculan. Tergantung alimna kiai na teu tararis. Urang silaturahmi ka kiai kadenya amanat ya. Di dalam urang dukung nomor sekian. Si adek salah si adek. Atuh murid mah daek bae horengnya mah geus diwawalan pan eta teu sejuk sakedeung deui partai beres pilkada moal kobol deui partai kiai geus baroga pilihan kabeh nu PKB P3 Golkar ieu kiai blon ya mangsa ke Demokrat lain hayu ngararaji bae lempeng-lempengkeun ulah loba pasini akibatna pasini. Ayo kiai anu kamari puasa Rebo ke belah dia puasa Salasa ke belah dia ulang hiji nah naona ngeblon awak lain hayu dulur lah atuh nu geus manggeus bae urang ngahiji bae besi ka bawa pae geus urang benerna mah cek Allah kabeh pada boga keyakinan jeung boga aturan tiiskan ka masyarakat. Waalaikumsalam. Siap puasa Salasanya di dia diubah di dia ulah mungkin dah itu bagus beres silaturahim mal ka dijadi-jadi lah cenah bodoh teka dia gitu masalah giliran berdak kebal di suratan dukunya bos sini dong jangan saya makan puasanya Selasa nggak apa-apa bos mah kecuali yang bukan bos kiai oplo teman bos tiiskeun diri engke ka bawa tiis umat meureun nu mantak teu nurut ka nyana ge urangna meureunana encan layak diturutan geus jauh berarti Quran hadis geus ulah aya hawa nafsu sia teu nuturkeun pamarentah awas ya jeung masyarakat ge meureunana naik tuturkeun mah nya ge nuturkeun teu kudu hese-hese geus sabodo sia tuh geus ku aing deui bejaan teu mah sabodonya aing teu tanggung jawab geus masing-masing bae geus beres ieu mah teu geus anu kamari Salasa ulang ngaji ka aing ya tungtungna mah nu ngaji we dinyana teu tarariis masyaallah kurang teu hawa nafsu kadanan ku ngomong kieu bae nuturkeun aing nuturkeun batur bala aing mah sapira aing ilmuna ge leutik sabodo tamaker akur bae jeung aing ngatam deu keur henteu naon teu ngeunaheun pan ieu mah sia teu nuturkeun aing pan kiai sagedeung aing jadi abuya sia si telok nyebut abuya ka aing kiai pan aing anu nanya kemana Mang Haji bae kok sia kiai atuh teu ngomong kiai sia ka aing teu kadeuleu udeng-udeng aing sorban aing teu kadeuleu kiai ka mana tarada deres aing sebut kiai gitu mah aing ditanya tararis isuk mah mama atuh kiai mama nukan ka mana artina iya batin urang kulawa ngomong kos gitu ge kok gitu urang lempengkeun hayu lalaunan insyaallah iya ngaji urangnya di negara urang jelas-jelasan geus teu kapake teu dikondisikeun lantaran negara urang hukumna hukum Walanda demokrasi HAM hak asasi manusia buatan manusia tahun nu kamari mah kitu tahun nu kieu kamari mah kieu hukum teh tepat teh tapi hukum Allah mah paten
nunyin langit bumi Allah, nunurunkeun hukum Allah, nu utar atur Allah, urang bakal balik ke Allah, kayak dipertanyakeun urang, tanggung jawab di hareupeun Allah. Lamun inget kadinya sararieun. Sararieun, sabaraha gubernur geus maot ditanya nyana ku bupati, sabaraha abu ku Allah, sabaraha bupati nu geus koit bakal ditanya nyana ku Allah. Sabaraha presiden di Indonesia anu geus maot ditanya ku Gusti Allah. Kitu kene kiai. Ulan ngulinkeun hukumna ditanya ku Gusti Allah. Eta ketika urang ditanya di hareupeun Allah. Nah, emangna Allah bisa dibohongan ku urang? Kula ngahukuman kitu Gusti. Padahal sia karena Allah, karena Allah. Bohong sia. Karena Allah Gusti. Bohong sia. Ya saeutik lah karena itu. Neraka. Emang Allah bisa dibohongan? Allah Maha uninga tuh. Sararieun bandurang. Ya Allah. Izaid kuaringan yayaki Umar make panah. Kebenaran panahna teh seseketna aya 2 cagak. Panah teh aya nu hiji seseketna disebut sinan ruruhit, aya nu 2 kitu tah. Jadi lamun nancep teh 2 plek. Zain nganiayaki Umar make panah ditancepkeun ruruhitna, ternyata ruruhitna teh horeng aya 2 nancep ka jero beuteung. Nu jadi masalah kuari ieu kan kudu didiatan bales pembalasan anu lantaran 2 hiji apa 2 takos kitu tah kan lamun belati mah cep hiji golok cep hiji panah anu hiji lain coset cep hiji kuari mah 2 tah ieu hitungna hiji apa 2 mun ruruhitna aya 2 fasintani hitung 2. Masya Allah 2 asalnya apa ya masalahnya ya sebalik baik ngaji ditajong doang poho nu kamari mun ditanyaan itu selepeng blank so lah kita mah teu kapake ieu cenah ini satu siapa ya itu tenang. Orang gaji bab diat di awal tapi kaya ya nyawa baik. Namun ditanyaan saurang-urang, namun nu bisa balik, nu teu bisa teu balik. Atuh loba nu teu bisa, aing mere dahar ka nu teu bisa loba. Kudu mencitan ku bawa malulu atuh aing. Teu lulus ya murid dah. Aja nu bisa ge ngaku teu bisa we aing cenah. Ngeunah dahar di dieu. Rugi nu bisa we cenah balik sorangan. Asalnya orang nyahukeun kieu menanggan jaran. Masya Allah sanajan teu dilaksanakan. Wala yaskutu arsun tegugur emboh bayaran biltihami mudihatin kurapatna tatumudi hazaid nganiayaki Umar ngabacok sirah datang katingali kakatingali tulang natumudiha ngarana na eta teh gapan wajib kudu bayar diat. Nah kuari geus dikadokterkeun rapat cager kurapetna tatumudiha ki Umar hasil ka medis di panasilinan di kaput dan lain sebagainya. Kau mau nunjuk ke panasilin? Semua merendah obat panasilin. Manjur jasa pada orang itu panasilin. Masya Allah, panasilin mah manjur lain lalagaan. Sebab kula kerletik eta obatna panasilin. Ujung mantri teh make sepeda damas di tukang naya tas gede so lumpah asal aya budak bae kieu
eureun nya nama siap wah boroknya geus teu ditita deui ya panasilinan ku aing sia berangkat kapan ide jeung jelema wah sia korengnya ya panasilin ya di aing totolan tah paparan dieu berangkat teangan coba mantri dokter nu kos kitu ku ari zaman kula masih aya kebe tau kos kitu nu karena Allah masyaallah bener-bener sama mantri dokter lillahi ta'ala komo digerokeun wah geus bungaheun jasa sangkilang teu digerokeun ge liwat emangnya na ditugaskeun ku Gusti Allah cak dirinyana aing mah boga ilmu kedokteran geus boro-boro dititah nu teu dititah ge emang aya di aing obatna geus kuari masa kitu geus aya ge obatna dimahalkeun aduh datang ka ngek-ngekan ya ini resepnya ya ntar 5 hari kesini lagi ya datang deh gimana ada perubahan ya nih dikurangi obatnya yang ini diganti 5 hari ntar kesini lagi ya 5 hari gak ada jadi oh iya udah bagus ntar 5 hari kesini ira datang kami sana untuk ya dokter teh dari ini obat kalau beli di mana di yang lain mah mahal saya mah dimurahin ya saya mah nggak ngambil untung gede-gede asal ada ongkos saja kalau udah sembuh udah nggak usah kesini lagi ya udah kalau obatnya masih ada kasihkan sama yang lain udah ya udah sama penyakitnya sama obatnya kasih sama yang lain kalau ada ayam sama penyakitnya sama ente kasih ayam juga udah beres lah ya Allah ya Rabb iya ente suka segitulah nah pas kiai aya ilmu di nyana aja metah atau metah teh kudu diondang ngomong teu diondang henteu eta kiai blon ilmu aya di nyana satungtung aya kesempatan jeung hayangeun atuh ngomong ya carita hukum tak carita teu diondang teu ngomong kapeu jadi eta lamun jangkrik kudu dikilik mun teu dikilik berarti lo ngingkringan dikilik kring dikilik kring dibere jukut ngingkringan kuancang jadi bere jukut aya ngingkringan kana pingka iya kiai kuari kiai pingka ya udah dikilik wae Masya Allah aduh tetep tatuki Umar geus rapet geus cager Ki Zaid can memberikan dia terhadap Ki Umar ku geus cager teh teu gugur tetep bae wajib bayar khamsatu ab'iratin 5 onta wajaifatin jeung tatu jaifah nu di luareun sirah andai kata dibacok dina pelebah cangkeng kebeneran Ki Umar kuari langsung ka dokter dikaput sanggeus tadi kaput kuari geus rapet deui nah eta Ki Umar nu boga gawe tetep wajib mayar bae sanajan geus cager wajib kudu ngondisikeun diatna beres nyaritakeun urusan tuta tatu nu eta Ki musannif kuari rek nyaritakeun bagian kadua mengenai tentang anggota badan anu hiji-hijian nu bakal dibahas ku Ki musannif di dieu aya 16 rupa hiji urusan ceuli 2 mata kan tama hijian nomor katilu jafnun talakop mata ingaran naon teh ingaran
naon ngaranna urang mah talakop mata ieu naon ngaranna kelopak mah ieuna tah ieu aing mah nanya ge itu urang boga teh nyawa ngaran deui tah talakop ieu kelopak mah ieu tah ieu naon tah ieu alis tah lapok mata tutup mata kap Masya Allah karim tanya orang lah mereka obat anfun irung sumur kalimat syafah biwir hijian kata mun dirusak maksudnya kata kumasang sih nain hijian-hijian gitu ngeus dibahas ku ulama Masya Allah karim ketika genep lisan letah kumaha mun ngarusak letah katujuh silun untu kumaha mun ngarusak untu nampili ngerungkan untu bau budak sakumaha batu kali rungkan untu itu atuh kiai cenah ulah rungkan coplok atau umplak bae untu ieu kurang hebat rungkan serem kadang aduh Masya Allah udah karungkan gitu untuk nomor kagenep nomor ke-7 untuk nomor ke-8 layun janggot nomor ke-9 yadun lengan ke-10 rijlun suku ke-11 almatun pentil susu nomor ke-12 zakarun zakar nu ngagantung nomor ke-13 unsayan ndogna nu dua cek urang Jawa mah peli cek urang Cikupa mah pler aing itu dijelaskeun kumaha dijelaskeun ka deui ku awewe garila cek awewe aing sanu di tangga aja sia kae aing ngadek ngabahas peler ja halo ieu wae gaji geus komplit mun urang ngaji fikih kos kieu raya kabeh aduh aliani duit 2 kula kabari hayang seurina aya sedihna aya wewe datang ini digende buriang gitu kula kasurupan mah dibakar ya tuh teh cenah lain kasurupan kieu ieu geus kolot ini muriang sakaratna hese kamari geus seminggu ka tukang geus sakarat kuari rada sehat deui hayang dibawa ka dieu aslina ti mana ieu Karawang wah lain deui ti Karawang kari umur sabaraha saya 70 leuwih cenah kieu kolot geus keur sakarat kamari minggu kamari sakarat kuari rada eta naga deui digandeng ku anakna yang ditaluturkeun ku dulur-dulurna hayang ka dieu bae cenah kiai aya naon emang ni abdi cenah kiai mumpung bisa keneh ngomong tulungan meureun abdi hese sakarat teh geus 2 rintakan sakarat teh geus 2 rintakan hese kaluar meureun abdi masang susuk baheula keur ngora kiai oh naon nu dipasang inten jeung emas di mana di dieu cenah kiai tah di dieu tah mulai ambo di dieu kajawan ku lagi kurang ada yang seuri di mana deui di dieu dasar Karawang sialnya sudah Masya Allah pohara kula ditajak keur ngora emang jadi naon ini ya gitulah pernah jadi ronggeng tah ayo ka dieu kawin jeung urang dieu juga maut salakina geus cicing di dieu anak baranakan ieu bari kula sadar
cina ye cek anak-anak kula bawa emak masang susuk dibawa tuh kalau teu bisa ngeluarkeun kos kitu teh teu bisa jadi sabere cai we kena balik bae teh mah teu lamun deuk masang susuk cek kula ulah saeutik-saeutik dia setengah kilo maksudnya apa di keluarga orang bisa dijual segede kilo letik aduh insya Allah itu cerita memang yang sakarat memakai susuk banges lain hiji lain dua ya aki-aki tahun kamarieu kolot nunggu sakarat kamarieu loba jasa nu lapor hese sakarat bener marake susuk guys kuari ulah sok wani-wani make susuk nya perang encan urang atuh ayeuna deuk berontak-berontak ja urang atuh encan wayah jeung naon nu dipake berontak atuh kuari teu bisa jalan kuari mah urang nuturkeun bae lah aturan-aturanan ge aya komando ketika berontak ketika aya komando urang taliti arahna ka mana ka arah komo lamun memang benar-benar kafir nyerang ka urang geus sama ulah diantepkeun siap sing-singkan lengan tangan kita maraju nu bengek heula kagok bengek sia mending paeh di ditu sia daripada paeh sambarangan gitu masih syahid nu gagah mah kiai nu kelumpat lah ka ditu tuh kiai ondo nah mana nih ke-16 Safran 2 biwir nomor ke-16 15 Safran nomor Safran itu biwir handap maksudnya biwir handap lalaki mah teu boga eta mun dirusak eta sabelah kubahan tah kemudian 16 jildun ye nu bakal dibahas ku urang satuan-satuan anak geus anggeus yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam di selesai urang tinggal macaan kitab hasil uraian Kangjeng Nabi anu diijmakeun ku para ulama terus kabelah diana difatwa-fatwakeun ku ulama tinggal dibacaan geus teu kudu urang kurang karang deui hararese geus tinggal macaan kitab bae yuh kitab nu mana dibaca moal datang kata akur pasti akur mereka hiji ku ari dek dicaritakeun tentang rusak celi gede fungsina celi hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura na ye celi nya innu minana kaulang adamalna khalaqnakum kaulang adamal ka manusanya amsajin nabtali tina cai mani anu dihijikeun cai mani awewe ovum ngaranna jeung cai mani lalaki sperma dihijikeun borosot jadi urang ku ari urang teh cai mani antek cai mani mah teu najis lamun cai mani najis atuh urang teu beunang ditoel suci cai mani mah suci gaya di nu mau ulah abong-abong suci yang cuma yang nyawa diuyuk ya amsyajin nabtalihi bakal dicoba ku kaula cak Gusti Allah sakilah hirupna rendah henteu tawadhu henteu ngaku henteu aing pangeran sageus ngaku sia kumaha pengakuan sia ayo dicoba ku aing sia dicoba ku hirup dicoba ku sehat dicoba ku gerih dicoba ku sugi dicoba ku susah
nah aing nyoba teh faja'alnahu sami'an basira aing mere ceuli supaya bisa ngadenge engke sia ngadenge aturan-aturan wejangan-wejangan ti Kangjeng Rasul nu kazamanan jeung Kangjeng Rasul teu kazamanan jeung Kangjeng Rasul jeung para sahabat teu kazamanan para sahabat tabiin teu kazamanan para tabiin asbat tabiin teu kazamanan asbat tabiin para wali-wali di urang wali sangat teu kazamanan para wali sangat kamari zaman Syekh Nawawi teu kazamanan Syekh Nawawi kuari zaman kitu Zainuddin MZ Zainuddin MZ dan geus miheulaan ka urang kuari zaman Kiai Mansur Yusuf Mansur Kiai Yusuf Mansur lagi cenah ditahan zaman Kiai Fudoli ayo tak orang gede kurang dibere tak cili jangan ngadenge wejangan sebab lamun teu ngadenge engke Gusti Panabdi disiksa pasti teu ngadenge emang aturan-aturan abdi pancet dibere ceuli ku Gusti dibere ngadenge dek mah hoti mana oh siapa teu ngadenge nya henteu surga atuh nu torek mah ka surga langsung nu torek mah geus langsung ka surga Masya Allah sebab jangan tuh bisa ngadenge dek nyaho ngadenge ku aja torek nina henteu nu torek beres cak aki-aki hadena aing torek siapa torek ke kamari mah ngadenge kuari mah torek ke torek dengkok tamah teu bisa tamah tuh torek geus dicabut jak kamari mah ngadenge nah ieu ceuli berarti fungsina pahala teu menang diganggu ye ceuli ieu ceuli lamun eueuh ieu anta mun eueuh daun ceulian urang mah bisa ngadenge demantak tina daun ceuli teh beda-beda jelema aya nu daun ceuli nu gede dina ilmu hikmat mah ieu kos kitu teh aya nu daun ceuli na rancung kadinya arahna aya nu daun ceuli na teliti kitu arahna aya nu daun ceuli na kos kieu ka dieu kitu teh saliwang tah mah kos kitu mah aya nu daun ceuli na ka dieu kitu saliwang teh artina mah kurang mireungeun teh artina kurang perhatian asup ti dieu kaluar ti dieu asup ti dieu kaluar ka dieu ieu ceuli aya anu ka dieu nu gede kieu teh ceuli teh macem-macem ceuli mun teh kolot baheula mah budak bagus ceulina ieu hebat ge ceuli perhatian kanyawan tina ceuli wae ge ku kolot baheula mah kanyawan aduh ieu budak bagus ceuli kurang gede ceuli urang mah kuari zaman modern kurang memperhatikan ceuli goe kalau zaman bapak kolot gula mah almarhum Abah Agrab di Doyong nyahuan gasanya dah ceulina bagus budak masyaallah kula sok ngadeukeutan hajunanya bah ceuli kumaha teh barahan ceuli kos kitu tah bisa kanyawan gitu ceuli tah ceulina kos kitu barahan geus ditengetkeun bener aya deui teh ceulina kurang bagus kunaon emang saliwang bener mantap gula narjanya ka ceuli-ceuli mun mamang kakula didelekeun ku kula ceuli pernah belajar di bapak kolot baheula ya wata datang ka pernah aya hiji lalaki bisa ngaji hiji lalaki bisa ngaji artina dijodohkeun jeung anak abah almarhum de dieu abah ka dieu dideuleu geus keong bae geus teu keubel kajar mun bisa mah ulah cenah tuh kolot baheula kos kitu kunaon emang kurang bagus ceulina kula yak sia eta bener geus can paham akhirnya terjadi teh jeung jelema eta pinter anak kiai pinter junanya almarhum teh emang kunaon teh ceulina gitu eta teh pelit jadi lamun pelit di keluarga teh angkeuna loba masalah lamun pelit maka jeung kumaha diperhatikeun teh bener di kuliah ka diceuli nu pelit kuari ge pernah belajar aduh teh lah cenah teu kudu di kiai sama di Paririmbon ge aya ye atuh ngaji di Paririmbon oh guruan oh ya
mentak aya ciri celi daya kuari wal madhabu wa nabilu hunaini diatan la hukumatan nurutkan cek madhab sanyana eta dina ngarusak dua celi teh wajib bayar diat celi digodot muki Umar kuki Zaid siat cempring sakumaha celit embe nu hiji deui sepring tete celi ki Umar digodot dua kuki Zaid ieu kena diat mahal diatna lain sambarangan celi mah nurutkan cek Kangjeng Nabi celi mah ieu sabaraha 250 ya Allah membantak fil udhun khamsuna minal ibil ngarusak celi 50 onta hiji onta 20 juta 2 kali 5 berarti 10 berarti harganya berapa 100 juta nah tebuka duit mendingan songkeun celi ya rusak celi aing ya anjang lebaran tebuka duit ai celi ya Allah lain sekadar tatarog lah hukumah sekadar dipentak kitu jang naon ngaranna kitu ka medis lain tapi 50 onta Allah karim wa badun bikisti lamun saparo anu dirusakna berarti kudu mayar saparo sarua bae nu dirusakna sabelah 25 atau anu dirusakna teh ieu mah diiris tetengan saparo ti dieu ka luhurna henteu kahandap ka dieu 15 tinggal gitu bae teh mangitungna diukur ku urang celi ieu 25 saparo 15 lamun setengah berarti setengah nanti 16 seberapa 7 nah tinggal dihitung kemana beratna gedena nah geus araradil celi Masya Allah kumaha lamun lain dauna nu dirusak teh tapi fungsi celi ngadenge kuaris Zaid ki Umar ribut dijotos uki Zaid dia makaning jotosan besi wow. Besi mah terkenalna dua hiji jotos kadua sepak besi Jakarta waduh permainan Jakarta teh besi mentak di film-filmkeun kanyahoan ku ahli jurus mah salah budak tah ngeruntuhkeun atas nama Jakarta kuda-kudana salah besi mah lain kos kitu nyahoan mentak pernah diralat ya hiji film anu jadi dideuleu ku ahli besi Jakarta anu dibintang film ku Pengki Suwito saya teh Pengki Suwito salah diralat kembali salah besi Jakarta lain kos itu diralat kembali dirapihan darah jadi teu menang sambarangan jotosanana kuda-kudana sepakanan wah ya Ki Zaid mah jago cengkareng aslinya nggak tahu kamu jotos torek ternyata gendanganana pecah KTHT periksa aku THT wah ini sudah tidak bisa diperbaiki sebab ini mah gendangannya pecah terus dikorek diperbaiki dia supaya ulah ya baik itu infeksi terus ternyata bener torek sama sekali itu takumata daun mah aman-aman tapi fungsi celina jadi torek kuari tetap walau aya basauma lamun ngatepungsikeun Ki Zaid kana dua celi padiaton diat bae tetep padiaton diat bae tapi kaulin cek dina kaul mah tama hukumah bae teman nu kos kitu mah sakadar ganti rugi teu bisa tetep diat
ikhtilafkeun pacekcok kumaha memutuskan anu teu fungsi walau koto aya bisa taen bagum emang tatadina ge geus torek ieu mah Ki Zaid teh gelut jeung Ki Umar emang Ki Umar na ge geus torek benyana mah torek kanyawan torekna nu heuai kunyana dijawab pajar nanya buku jelema heuai oh teh itu sial lain heuai teh itu bari torek eta aduh torek kok kitu ngomong hayang nyana bae kan teu bisa lalauna nu torekna abe pajar ulah torek maksudna nyana ku batu ieu sorangan ngocoprak bae waduh urang geus hesek geus teu ngajalur nu torekna teu nyambung hayang nyana bae emang geus torek bari ku Ki Zaid dirusak daunna berarti ja torekna mah geus torek tak kumaha tah walau koto aya bisa taen mun Ki Zaid megatkeun dua celi nu geus teu fungsi pahukumatun tapi wabi kaulin tetep diatun urusan celi geus beres tinggal urang nyaritakeun urusan mata wa fi ainin wallahu a'lam bissawab.